Munggaran urang patepang anjeun maledoku imut api basa disamperkeun anjeun teh beuk ngabalieun kuring munggu panasaran kana maksud imut anjeun naha ukur pangirutan atawa mere harepan. Duh Kang abdi hapunten sanes abdi ngaheureuyan leres abdi bingah pisan patepang jeung diri Kang hanjakal pisan duh Kang urang tepang kaporotan abdi tos aya nu gaduh sanes hate teu sapuh. Nah saha atuh anu lepat tepang teh katompernakeun lamun patepang teh dikapungkur meureunan urang atos ngahiji nganyam katresna kacinta ngambah sakara kabagja. Munggaran urang patepang anjeun maledoku imut tapi basa disamperkeun anjeun teh beuk ngabalieun kuring munggu panasaran kana maksud imut anjeun naha ukur pangirutan atawa mere harepan. Duh Kang abdi hapunten sanes abdi ngaheureuyan leres abdi bingah pisan patepang jeung diri Kang hanjakal pisan duh Kang urang tepang kaporotan abdi tos aya nu gaduh sanaos hate teu sapuh. Nah saha atuh anu lepat tepang teh katompernakeun lamun patepang teh dikapungkur meureunan urang atos ngahiji nganyam katresna kacinta ngambah sakara kabagja. Nah saha atuh anu